Ya, iya cai lahang asli tina tangkal nya lupa bawa. Leut. Mangga. Namanya nu bade ka Bukit Kecapi neng. Naroskeun lahang. Iya, janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Lahang. Eta teh sok sabaraha dinten sekali, Pak, panen teh, Pak? Dinten. Dinten. Langsung dina takangnya sok zaman wae teh eta Di eta we anu nyiarin kadinya gitu. tapi sok aya gitu. Gale. Sabaraha eta teh Bapak kan? Mana sabungkusnya? Yang 20 salawe gitu. 25.000 sakitu eta tapi. Itu apa sih tahu terus jantan ganu. Terus janten gula atau kumaha, Pak? Jantan gula. Oh. Sampun biasa nya Pak. Antos janten gula sabaraha kilona, Pak? Sakilo di kilo yang bungkusan. Bungkusan. Hoyong atuh Bapak. Mangga tak kali dinya saung ya cek ku kage. Mohon Pak bangke balik kadinya, Pak, abi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana, haturan patepang sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di lembur tapi ukulan. Nah, supados kuninga lemburna pribados tos aya Bapak uli asli warga dieu. Nah, Bapak ieu teh kampungan Kampung Kukulan Desa Eta Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya ya Pak. Nah Bapak Uli teh wargi asli di Lembur ieu. Sabaraha dinten Bapak teh sabaraha kali? aduh kadinya teh Tos lami barunya, Pak. alangkung 50 dan Oh. Sehatnya Bapak alhamdulillah. Alhamdulillah nih Istri sami kami lima asli di dia mohon pulang. biasanya sok pernah di mana gitu. Yang pernah di dia aja, Pak. Kawasan di Jalan Pribados Penak Sareng Bapak Uli sareng istrina Ma'ruf Gimana nih? abi kita dikasih mohon kawasan menuju pengalian pemandangan. Ini Pak saya naga nu nyasap. Ini ke sana ke jam 8 nih Pak. Jam 8 dong nih. Jam 8 ini sepuh. Diguling dari sana tadi motor di sini. Bisa gerak usah gerak ke sana akan Mohon, Pak, mohon. Di anak kumurang dia lagi ke sini. Eta nyenak motor teh. Nah, anu untungkeun nyai nyenak HP dah sesejat dipasikeun HP na teh nyai. Cenah enggak. Rasa kumurang kali teh di Allah kasihan Mam Alim, kasihan Cai Alim. Cenah Sok neng di. Oh, di dia kanggo ngadema gula na, Ibu. Apa suami Ibu Icalan Bapak? Kau ni kegaduhan ni kilo geningan karawas. Tadi dinten kana Icalan Sailahan Kan itu jadi Ambon. Sadinten teh sok yang seberapa kilo, Bapak? Biasana Bapak aya sadinten teh, Ibu. Sok seberapa kilo gitu, Bu? Oh, sok dibungkusan, Ibu. Tadi kilo gitu, Bu. Iya na. Oh, teh sekilo langkung. Ya, iya cai lahang asli tina tangkal nya lupa bawa. Leut. Mangga. Namanya nu bade ka Bukit Kecapi neng.
saham teh ya kieu mah teu acan atuh. Ya teh Bapak enjing-enjing panjang. Ini sarang sontan. Oh, mun ayeuna teh diang heula nya kana tampang. Muan nyenak heula. Ditaruhkeun dina eta sadinten gitu. Eta tesankan di sana dibasak. Sadinten kayang sabaraha wadahna kitu Pak, sabaraha namina teh? Sabari izin namanya teh atuh. 5. Oh 5. Jantan Bapak teh ngagaruh di kana sanes kitu. Ieu nanti nengah neng. Kowe mah kayak 2 bungkus, 1 bungkus ka urang sadinten. Bapak. Anggo canak suluh gitu neng. Jantan kumaha bagi hasil pengen. Mohon bagi hasil. Aya nu Wargi-wargi sadaya salian ti Bapak Uli icalan Cailahang Ibu Naoge ngadamelan gula gandunya Bu. gula pasir. Gula pas asli. Teh kayang ada malna mah eta Bu, eta Bu. Mohon ieu teh. Ieu teh icalan saya tanya Bu. Mohon saboros. Saboros teh sabaraha? 25. Komi ka warungan 20. Mohon. Sok ngalebat ka pasar atau kumaha Ibu? Ka warungan we. Ka warungan. Itu meser teh gitu. Ieu teh atos siap dieta Bu. Atana pindah acan. Atas kan bungkusan mohon. Ieu teh ngandung mah rada leuleus nih. Upami nu leuleus mah tara di Ica mama. Pasikeun saha nu hoyong pasikeun kitu nih. Itu saya. Ini saya. Ieu mah rada leuleus nih. Sok neng. Tadi neng sok barang langki dari kota mah teh aya nu kitu. Ayahnya nih. Aya di pami abi nuju Langki teh kota nu kieu Bapak. Galunggung. Sok aya. Di Manulunggung aya keneh Galunggung Pak. Neng atuh bentan deui antos di Dia tadi soal pami teh dicampur. Oh, itu dicampur Pak. Itu asli itu Pak. Itu asli emang asli yang tina tangkal. Tangkal langsung. mau masuk Iya mana mah tadi langsung. Ditangka ya kayak. Sadinten ge ki ateun, nah itu mah geus dicampur deui sareng Upami gula. hoyong rada lami, lebetan gula beureum tapi paling sabaraha dinten kiatna naonna. Atuh nya da mah ki ate sadinten ge. Bisa atuh di wareg neng. warga sadaya hayu orang taros ka sadi dinten padamelan Bapak di dieu Bapak sadi dinten padamelanna Ngomong nasanana ngarit itu Ngarit. ini kan domba gitu ngalikan ge. Poser kadu dong Bapak. Aduh tuh Panuju di dia teh nya geus 2 kali ngalikeun salapan dunia anak. Anak. di candah kumaha Di eta Pau. Bali. ulah kanan salapan. teh ai di dieu mah tara Oh, ini nyanakan Bu. Mohon Astagfirullah. kamari entong sareng hayam sareng ieu gula. Tina kalomong eta nya kanggo sasi siam nya. Anu nyanak. kumaha nya biasanya dah Pan minten abdi di kamar atuh nyanak di dieu neng. cara dia sakit Kumaha cara? Lari kumaha we neng ngadina. kalian ti ngarit domba dipage jalan Gula tali macun serang. Buru we neng. akhirnya tidak mulai Ayo tos kada mal tos sabaraha tahun Pak? Ada mal gula teh tos lami Pak. Puluhan tahun. Oh, puluhan tahun. Tujuh anu keneh teh can. Abdi mah bapak meseri. Oh, nu bojakan kan aja Pak. Yutan. Meseri teh kengingkeun gula buburu neng. Itu sapo bumi ada. Di mana tuh da nyai? Nah, tinggal miliknya ibunya. Barokah ada mal gula nah gitu. Dan di barang kesehatan ini sudah itu apa mah. Non suka cek pai-pai mah. Cek kasarna itu nya sau itu. Da non mam soren teh isu sumpah demi tahun. Kamu kamu. Ini sudah dekir tegan saya. Ayu putra sabaraha Opat. opat araya Ya. Tas rumah tangga Pak. Atau saya hiji deui. Hiji di tacan bungsuna mah di situ di kuliah ada mau alhamdulillahnya Pak hiji deui aya bapak mah nanti di mana ini. Tangga di sini eta.
Hah, wargi-wargi sadaya mung sakitu piobreun pribados sareng Bapak Uli sareng cenareng istri ma wargi-wargi sadaya mung sakitu video nu kapihatur tina dinten ieu di lembur ukulan Desa Pusparaja Kecamatan Cigalontang Tasikmalaya. Pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.